Sarios Kampung Tumaritis Desa Kenagorowo. Ya. Cing, Kakang ilang kade ketusu. Urang ngepak barang itu. Panen dulu watesu. Ngan geus diborongkeun ka Pak Haji Rono deuleu cu. Atuh si gareng tomat. Si cepot wortel. Aing ngaran-ngaran di kampung mau cu lamun teu kitu rek di mana hirup. Era ku disebut hirup aing ngaran hirup teh aktivitas. Kudu aktif darumasa hirup teh loba pangabutuh aing ngaran-ngaran hirup mah kumaha we carana pikeun majangkeun hirup sagawe-gawe ujang. Sanajan BBM naik kapan teu kapangaruhan teuing kumaha na bebeulieun ai urang daek berkarya menyecu. Semar-semar Yawi nangun Semar-semar Yawi nangun Semar kuncung dan narulung Siti Bentara Kang Puputra Kang Dadia Pakuningalam Cahayana Hayun Sasmita nuhun paingan cek hariringnya cu abong kena hariring lain anu kuring haleuang lain nu urang sabab hariring teh geuning nu maha wening haleuang nu maha wenang cek hariring ulah waka Sukaseri muncan panggih jati diri. Tah ku hal sakitu wa anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon. Diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduhan ya ucuk. Urang mah hirup ngan ukur derma ngalakonan ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing ridho hirup teh diatur sabab lepas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya cuk dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah nyaeta ari ibadah teh eta teh panggupai pangeran supaya balik deui ka anjeunna ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keung eueuh pibatureun hirup Numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na
lempeng jeung maha konstitusi abeh naon abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha tetap panggupai komo cek haleuang leuwih jero mah geuning ucu gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu hayu mulang pulangkeun ka nagara anu baheula nagara tunjung sampurna nyaeta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang alam padang poe panjang alam nu teu kaselang-selang sabab aya nu leuwih halus deuleu tibatan kahirupan dunya nyaeta akhirat ari ilahi sanajan dek kana goreng hempe ai moal ngagugu mah da aya pitempat-teunana dek kana hade geraprak da geus dibejaan teh da ari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina urang getol ibadah ai Allah mah moal untung urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena kurugi jeung ku untung teh urang-urang kene nya nu mawi poloskeun mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih kosongkeun hate bersihkeun hate ai kabersihan teh nya eta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul pangeran anu dina sasih ieu nyaeta sok diayakeun pangeling-elingna nya cu nyaeta diisrokeun di mi'rajkeun na junjunan urang nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa eta kejadian teh spektakuler laduni cu nyaeta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ku ayana barokah Allah ti Masjidil Aqsa langsung mansat ka langit kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh tidinya nobros ka Sidratul Muntaha ka rob-rob aras ka itu dugi ka audensi hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka langit katujuh teh menang oleh-olehnya eta salat anu 5 waktu nyajang tayo idangan Rasul anu ngalangkungan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak teh ku urang-urang mangpaatkeun demi kasalametan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan cing sajatina cing sajatina ulah dipalsu jeung ulah loba kapangaruhan ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta pe kepecakan di jalan halangan ku kai atawa loba macet tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab teu loba pipining numawi poloskeun jang numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu ai masjid teh pan eueuh kompor kosong molongpong bari jeung bersih hatena nganu aya teh sajadah tempat sujud salamina sujud ka anjeunna nya cu tak hal sakitu atuh mudah-mudahan we ku ayana sasih Rajab ieu urang sadayana
anu tangtosna ngadangu kejeng apal kana riwayat Rasul diisrokeun dimi'rajkeun mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea nya nyaeta buktikeun dina gawe anu nyata boh tekadna boh ucapna boh lampahna teh urang teh jing luyu jeung perintah Allah ge sunah Rasul nya ujang. Mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang teh mah ulah wani neukteuk. Mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nyana, kudu lain ceuk lainna, ngadek sacekna, nilas saplasna. Kaituna supaya ulah melengkung bekasnya lahan temongkeun anu aslina ulah dipinding-pinding nya ujang tak kitu cu ku ciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nyaeta sareng murang kalihna nyaeta nuju diajar dina kaislamanana. Diajar ujang sapanjang hirup mahnya cu sabab naon pang disebut kudu diajar teh sabab di luhur langit aya langit di atas langit aya langit nu matak targetna belajar tungtungna ceuk urang kaler teh mah nyaeta lifelong education long life education. Jadi sapanjang hirup belajar sanajan geus kolot mode dewek tatanya we kanu kitu kanu kieu oge ua mah teu oleh nanyakeun nyaeta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh hirup mah kudu malapah gedang sanajan eta budak sahanapeun urang umurna tapi kaluaran pasantren hartina teges pepek ilmuna hartina eta budak teges koloteun tong gengsi nanyakeun ka budak ai teh nyaho mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama ceuk urang kaler keneh better late than never jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah ulah ubudunya teuing ulah kakonengan teuing tapi hirup mah kudu sigar tengah hartina teh saimbang balan dunya akhirat lahir batin teh juk ngan di mana beda paham ulah rek parasea sabab naon sabab hikmahna beda teh supaya nyambung dalamun sarua mah wah sila kamu nyambung dibeda-beda ternyata supaya nyara rambung tuluy kurang ditunggalkeun teh dihijikeun contona kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban beda deui meureun anu nyieun paragi ngompak ban beda deui jeung nu nyieun oli nu nyieun minyak nu nyieun jari-jari anu nyieun baud tuh tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil eta teh pagawean sararea pagawean tina beda-beda ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu ku cicingna wungkul oge kapan urang teh gerasok ieu pakaian menang batur kursi menang batur lomari menang batur kenteng menang batur sagala rupa kapaku-paku amuing nu mawi di dieu habluminanas teh ujang antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah nya kadeueuh jeung kanyaah tingali itu manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk
tapi kasang tukangna dirinya aya Rahman Rohim ucu aya Robuna hartina teh pangurus tah nepi ka kitu ulas asih Pangeran Ujang nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh beuki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah ka ulas asih Pangeran ka urang tina sagala rupana sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat nu teu mangpaat nya ucu sok asal urang nak daek mikir jadi duit nanaon oge gerepek itu di mana aya doma keur ngising entong ditempo kotor ngising kumpulkeun siti doma teh pan aya mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya cuk moal rugi eta Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana katai-tai hayam pan dibeli tuh keur kemajuan urang sararea eueuh anu teu mangpaat cuk asal urangna mikir nya cuk mudah-mudahan ieu pangeussi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nyaeta anu ngeusianana teh cing budak angon ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya cuk hartina kaang angon teh nyaeta bisa ngangon dirina bisa ngangon hawa nafsuna cing bisa milih mana nu bener mana anu salah urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang daerah urangnya cuk cing sareuneuh saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada nu meunang ulah nepak dada teh ya cuk urang balik deui kana welas asih naon silih asah silih asih silih asuh teh ya back to basic ya cing atuh uak minta lagu cu sadia syukur dulu itu ya ai daek nyaring puting mah itu rezeki nepi ka rantui gitu paingan eta dawuhan Pangeran lamun cicing dina tugas kami salilana cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi ngabijiekeun ti bumi geuning itu rantuy di luhur ucu anu tadina jadi dihandap ai daek nyaring peuting we ujang urang dieu mah melak cau ti mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala hartina dideetkeun ieu teh ujang rezeki teh ta ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh gampang saniat-niat teh gampang sapolah-polah gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapu denda ing batara ya ujang mudah-mudahan we atuh ieu bapa hajatna sakulawargi teh cing gampang neangan rezekina ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh gampang ibadahna nya ujang kurang kalihna cing soleh amin jazakallahu khairan nasiro itu rezeki lucu tangtuna ku uak meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan meureun kaasaan ku sararea nu matak di mana rek didahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula cekolot baheula mah geuning ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh tuh malah beh dieunakeun mah ulah waka peureum lamun pamadegan masih keneh dina meureun
hartina ulah ragu-ragu ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh cu saat sana rengsena beuh ulah wakapeureum tak kitu cing inget we kana kewajiban sabab naon sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta idangan teh moal era teuing ai bentak mah kajaba nu pareureum tah kitu cu hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar dan nu lapar mah janji kedewek bismillah ge henteu si banyo ge henteu atuh puguh we meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya cu usahakeun samemeh dahar teh ngadoa heula rurat reret heula dengekeun heula tatangga bisi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar ulah sare keur tunuh hartina teh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto nulakan heula janela tuluy bakti heula kanu maha asih bebeja heula kanu boga peuting kanu kagungan beurang kanu kagungan peuting tarimakeun heula syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa tah kitu cu nya cu amit-amit kanu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang gitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cu diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun kanu kagunganana syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela tah memeh paeh oge pe geura tulakan heula eta panon ceuli sungut kumaha nulakan eta panon nulakan irung nyaeta ulah satenyo-tenyo na lamun lain tenyoeunana ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana ya cu ulah saomong-omongna ulah sateungeuh-teungeuhna ulah sasiku-sikuna nu matak geuning memeh salat diayakeun heula abdas ngumah leungeun sasamet siku ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan nu matak jelema lamun tara ngumah beungeut teh hartina eta teh jelema eueuh atawa kandal kulit tah kitu meureun nya cu jang cing atuh ua lagu jang oh ieu kamurang kali wa teh ngadoakeun ai doa ua mah biasa sok dibalengan ku haleuang nitip asih teh sok dibarengan ku hariring sok aja ujang laguna anu aya patula patali sareng merdeka na negara urang apan seueuh Siliwangi baheula teh di urang mah hah tagning lagu sejarah ujang tadi nama gua terek mental lagu teh nyaeta lagu sejarah teh lagu Immanuel oh, kapan ujang baheula teh aduh para perjuang anu korban teh pan dibawa ke rumah sakit sarua ge pejuang oh lain lagu tema Immanuel teh oh sok atuh